kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan, kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan, dikelilingi ku cai-cai laut. Timimiti pulau nu gede urang ge pulau-pulau Jawa, nah pulau Sumatera, pulau-pulau lantaran orang mater berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau-pulau, pulau Sumatera, pulau Kalimantan, pulau eta keur geledek. Nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa, aya pulau Putri laletik kabelah dituna eta termasuk gede, aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di Zarahan teh tadi kulon teh pulau Cangkir mata disebut ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal pulau Cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula leutik maka ditu teh naek gete ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nya ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari Masya Allah geus cenah teh mah geus asal geus ngahiji bae geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut dari Kangjeng Nabi teh ditangtangan ku kafir-kafir Mekah. Mun nya Muhammad pangeran rek ngancam turunkeun coba ancaman dek batu tah dek angin tah dek gempa yo gerak ulah ngan sakadar ngomong doang buru Muhammad cek Kangjeng Nabi atuh aya urusan kos kitu mah lain urusanku latama urusan Gusti Allah anu gaduhna sim kuring mah sakadar nyampaikeun cek eta kafirin teh ulah sok loba omong sia turunkeun mumpung aing hirup keneh yang ngarasakeun siksa sia eta ngomong geus bebeakan jasa perih peueur Kangjeng Nabi teh dakwah teh samarukan kumaha aya nu dakwah ku ari mah jak kabari ku Fortuner sakitu dakwahnya kebeuli Innova dakwah teh sesemperan we teh mah cenah Kangjeng Nabi mah perih dicaci dimaki diciduhan tah ku urang kadenge ku ari cacian jeung makian ka Kangjeng Nabi madlah ulah sok sacablakna sungut sia ngomong segala siksa segala naon cenah lamun teu percaya ka pangeran jeung ka sia bakal disiksa turunkeun mad aing mumpung aya keneh ayo ulah diengke-engke turunkeun cek Kangjeng Nabi teh urusanna urusan Gusti kula mah tuh sakadar nyampekeun doang eueuh nu nyaho sagala rupa nu maha uni ngak mah Gusti Allah wallahu a'lamu bizzalimin kamari Allah nu maha uninya kuring mah ieu teh penyambung lidah alat Gusti kuring mah kita nyampaikeun bae adapun nang tangan diserahkeun deui ka Gusti Masya Allah takos kitu lalakon nu mentek cek Gusti Allah mad bejakeun wa indahu mafatihul ghaib wa indahu ti Gusti Allah segala rupa ge mafatihul ghaib ari pirang-pirang kunci gaib mafatih teh bisa jamatina miftahun lamun jamatina miftahun maka pan alat paranti muka kunci berarti lamun jamatina maftahun ieu adalah tempat nu dikunci lamun deuleu dina tafsiranana da di tafsiran mapati teh ku khazainuhu tah eta khazain mah kapan gudang ai gudang mah berarti tempat nu dikunci maftah berarti geus mapati teh bisa jamatina miftahun kunci bisa jamatina maftahun gudang berarti leku kumaha ge jadi bae ngan berjalan majaz lamun kurang keur dijadikeun mafatihul ghaib teh ieu adalah kunci tetep bae eta teh majaz lantaran miftah dijamakeun mapatih miftah dijamakeun jadi mapatih didopatkeun kana ghaib
berarti kunci-kunci gaib jai kunci mah biasana nempelna lain dina nu gaib dina lawang kunci mah nempelna teh di gudang di imah kunci ngadaplok di dinya ai gaib mah atupan mah nyaya kuncian di mana kunci gaib jemoal aya nah berarti mafatihna teh di dieu diidopatkeun kana gaib berarti ieu istadusy li ghairi man huwalahu majaz akli ai kuduna mah mafatih mah diidopatkeunna teh ieu kana bangsa anu hisi-hisi ulah kuna kana gaib bisa hiji teh berarti majaz akli mata wujida majazun akliun wujidat isyaratun makniyatun berarti isyarah makniyah atuh kos kitu mah geus gaibna ayeuna anu disarupakeun kana gudang atawa disarupakeun kana nu sok dicantelan kunci mausuk aleh subihal gaibil mausuk aleh bijamil kitu bijami kasati sepi pihi zukiral musabah wal gaib wa hudifal musabah beh wa huwal mausuk aleh wa rumiza ilai bisya'in min lawazimi wa mapati wal mapai takhil ala sabili siratil makniyah oh angel ngaji datang ka dinya mah nunggu sekolah maka burung modar ngaji datang ka dinya geus tarima beres bae geus pokona mah atau mapatihna bimana ma'alim ilmu atuh lamun kieu mah wa indahu mafatihul gaib di Allah ari pirang-pirang kanyaho nu gaiban ngeunaheun berarti mafatih tina miftahna bimana ilmu kan ngeunaheun ilmu gaib ngaranna ngeunaheun di Allah aya ilmu gaib berarti atuh majaz nah di dia majaz berjalan berarti majaz gitu berjalan di dia dina miftahun mapati asli tahqiqiyah kayak kaditu sok deuk kumaha ge mangga bae nu penting mah aya rumus-rumusna atawa mapati nabi mana khazain tina miftahun berarti cek Gusti Allah wa innahu di Gusti Allah mafatihul gaib ai pirang-pirang gudang gaib sagala rupa teh aya di Gusti Allah mentak ka dieuna teh khazain awit turukul musilah ila ilmihi ilmu majaz teh kos kitu teh ngaranna nah handek kumaha mangga bae jadi berarti bejakeun Muhammad ka para kafirin jeung musyrikin ka para kaum khususna ayeuna bejakeun datang ka engke kabeh urang kuari nyaho ye melalui ngaji kuari jadi nyaho bejakeun Muhammad bahwa di Gusti Allah mah kunci gaib artina kunci gaib teh lamun urang neuleuh mah hayang nyaho jerona awangna dikunci kudu boga kuncina buka trek asup ka jero ka deuleu sih ieu gudang ya dikunci hayang nyaho aya naonan jerona satungtung can dibuka kuncina lawangna melalui kunci moal kanyahoan aya naon di jerona bukakeun ku urang trek asup ka jero wow jalimbah beusi ieu mah tonan ieu mah ieu kanyahoan ku urang nah nu boga kunci gaib yakni untuk mengarahkan ilmu jadi berarti ilmu gaib Allah berarti nu nyaho kana masalah gaib nu maha gaib urang mah teu nyaho jam berikutna urang bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah isukan bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah minggu hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah bulan hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah taun hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib indahu mafatihul gaib lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib kitu bejakeun ku Kanjeng Nabi ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca dua kalimat syahadat deui naon sababna lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib lamun nyanyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa iya ilmu gaib loon tanda kos gitu 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah
dulur dukun orang datang lantaran hajatan masalah nya ongkos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun tuh sing hade tak ieu geus sarua tah datang ka dukun dek nanya problem ya Assalamualaikum Waalaikumsalam dukun apa sih ulah seuris ya kos nyaho pan siak sok ka dukun teh tak yang serikeun ge nyaho burung eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan da kos kitu ayeuna kieu pugu kula ieu ngawarung ayo jakeur tahun-tahun kamari mah rame tawarung sareng kuari nu geus datang ge haju balik deui teu jadi ju liwat-liwat bae kukula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu poek teh atuh lampuan ku sia enggeus cang tapi teu kadeuleu bae oh saha ngaran Jupri dihitung anak caraka data sawah Jupri oh itu kang ini masih aya nu ngawarung kan aya ada dulur kene kan bener belah hareup aya deui kan bener aya memeh eta mah sia maju kan bener maju lamun eta tangkal Ambon tuar lamun eta tangkal buah tuar nah kulantaran eta jelema tuar wae bener akur gali ge di hareupeun imah sia aya ge bungkusan gali ke bawah ka dieu eta aya anak-anakan didinya dipocongkeun gali bawa ka dieu gali bener aya beuki yakin bae pan oh bener iya bangsatna caknya iya nu kos kieu oh sia geus kebal ieu mah ieu pubulanan ieu mah kos kieu mah ieu mah kieu kumaha sia bae deuk diserahkeun maksudna atuh endek dibalikeun deui ieu salah deuk ditanggung bae ku sia teh naon ngan lamun deuk dibalikeun atuh biayana kudu meuli segala naon karang apel jurig jeruk jurig lilin jurig aya duit jurig segala macam-macam jurig kabeh bae aya nu ngadarna mah kula tolol teh dukun ieu pi bakaluna ieu bakalna merambat ieu mun sabulan deui gaib tah ngaranna teh sabulan deui bakalna anu tambah sabulan deui bakal anu boh geus puguh muriang mah oh bener anak kula nu leutik ceurik bae asal hayang nyusu ceurik eta